Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khobari. Bab mubtada sareng khobar. Al mubtada'u ari mubtada wa eta ari mubtada al ismu eta isim al marfu'u anu diropakeun al ari anu kosong anil awamili tina amil al labdiyati anu bangsa lapad wal khobaru sareng ari khobar huwa eta ari khobar al ismul marfu'u eta isim anu diropakeun al musnadu anu disandarkeun ilaihi kana mubtada nahwu qaulika seperti ucapan anjeun Zaidun qaimun. Zaidun ari Zaid qaimun eta nangtung. Wa Zaidani sareng ari dua Zaid qaimani eta narangtung. Wa Zaiduna qaimuna sareng ari Zaid eta narangtung. Tamu mubtada khobar. Ari mubtada nyaeta al ismul marfu'u al ari anil awamilil labdhiyati. Isim anu diropakeun anu kosong tina amil bangsa lapad. Isim anu diropakeun anu kosong tina amil bangsa lapad. Tangke leuwih jelaskeun dina contoh. Pokona mah isim nu kaduana diropakeun, nu katiluna kosong tina amil bangsa lapad. Ari khobar al ismul marfu'ul musnadu ilaihi. Isim anu diropakeun anu disandarkeun anu disaranekeun kana mubtada. Misalna nya Zaidun qaimun. Zaidun sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Talapad Zaidun teh isim anu diropakeun Zaidun dunnya. Oge kosong tina amil bangsa lapad teu aya nu marentah. Kunaon sababna ieu diropakeun teu aya secara lapadnya anu miwarang Zaid kudu ropa sebagai mubtada. Benten sareng kamari dina fa'il kan. Ari fa'il maropana teh ku sabab naon? Ku sabab fi'il marentah. Nya kitu dina naib fa'il. Sami. Ari dina mubtada mah secara lapad teu aya nu miwarang. Qaimun sebagai khobar. Ta qaimun teh isim anu diropakeun anu disandarkeun kana mubtada qaim. Qaimunnya. Anu disandarkeun kana Zaid. Lamun dina logat mah mubtada teh ari. Lamun qaimun sebagai khobar eta. Ari mah mubtada, lamun khobar mah naon? Eta. Lamun dina jumlah pilihan seperti kamari lamun fa'il mah naon atawa saha. Sami dina naibul fa'il ge naon atawa saha. Wa Zaidani qaimani. Wa Zaidani qaimani. Ari dua Zaid eta narangtung. Nah, az-Zaidani teh isim anu
diropakeun tanda ropana kunaon? Ku alifnya sabab isim tasniah. Azaidane teh isim kapan dia muntara teh kudu isim cenah. Nya kitu dina qaimani. Qaimani teh kapanan isim naon? Isim fa'il kan? Qaimani teh isim naon? Isim fa'il. Wa zaiduna qaimuna. Sareng ari para zaid qaimuna eta narangtung ta. Az-zaiduna ropa kan isim, tanda isim naon? Alif lam. Tanda isim naon? Alif lam tanda ropana wau sabab jama mudzakkar salim. Jama mudzakkar salim kapan tanda ropana kunaon? Ku wau. Tadina syaratna antara mubtada jeung khobar teh nya. Jadi lamun mubtada mudzakkar maka khobar oge naon? Mudzakkar. Mubtadana muannas maka khobarna ge muannas. Lamun mubtadana mufrad mudzakkar maka khobarna mufrad. Jadi kudu sami dina mudzakkar muannas, dina mufrad tasniah sareng jamakna kudu sami itu. Tinggal ieu dina contoh tah. Matak lamun zaidun mah saurang kapan mufrad maka qaim. Zaidun qaimun. Az-zaidani qaimani tasniah kapan jadi tasniah deui. Wa zaiduna qaimuna. Tuh, jadi jama mudzakkar. Sisok ayeuna lamun lamun muannas. Nah, misalna muannasnya ku hindun sok. Hindun qaimatun. Nah, hindun qaimatun. Wa zaidani al-hindani qaimatani. Al-hindatu qaimatun. Qaimatun. Taina lamun tina fiilnya. Tanana naonana? Khobarna. Khobarna lamun tina fiil. Ane mah katina isim, tina naon? Tina isim fa'il. Taina lamun khobarna tina fiil. Zaidun qoma. Az-zaidani qoma. Az-zaiduna qamu. Zaidun yaqumu. Az-zaidani yaqumani. Az-zaiduna yaqumuna. Nah itu. Jadi anggar baga kacanaknya. Terus mengenai fiil fa'il teh. Tah misalnya di ayeuna lamun diganti zaidna ku hindun. Tuh. Hindun taqumu. Al-hindani taqumani. Al-hindatu yaqumna. Al-hindatu yaqumna. Tah sakali deui mubtada teh naon? Al-ismul marfu'u al-'ari anil awamilil lafdhiyati. Isim anu diropakeun anu kosong tina amil-amil bangsa lapat. Ari khobar al-ismul marfu'u al-musnadu ilaihi. Isim anu diropakeun anu disandarkeun kana mubtada. Wallahu a'lam bishawab.